akang ieu geus gede di wae. Coba akang dengan pandamelan deui ieu pagawean. Ieu kumaha aja keur engke anak ieu lahiran. Akang mah kos anu teu mikiran ieu anak urang. Akang Naon sih Nyai? damel naon atuh akang neangan paribasan damel pagawean ngamenyonan kaleng ge asal halal gitu ya keur anak urang kelahiran. Oh Nyai, kapan tugas akang mah nyienan kumpul? Yang geus arek bereset deui keur masih aga musingkeun itu hiji. Aduh sabarnya jang sing bager ulah kos aman nih tenurut ka mama. Mama, orang sana orang tengah dengar cerita tadi. Yang dipilok pada meleng. Tuh akang, anak mana yang meni alabatan mana baderna? Geus ayeuna mah akang poe ayeuna keneh Nyai minta diserahkeun. Sok indit we jeung si Aa akang. Naon? Yang geus ari kitu carana mah urang arek indit teh peperen nih kakak. Marugi aing mah tinggal kenu kitu cuma goreng patut. Geus cenah mah urang yang mama anyar di. Yes. Sabarnya Dek. Mungkin ini jalan yang terbaik bagi Dede sareng Mama. Dengan orang yang balik pak. Tebet tadi dia mah. Lama geus jauh-jauh. Orang aja yang balik tadi itu dia sama mama. Geus cenah mah ku aing langsung anturkeun ka ditu sia. Aduh, ini apaan sih? Malam-malam suruh nganter paket segede gini, mana berat lagi. Mas. Oh iya mas, saya bantuin. Ini apa jalurnya sih mas? Saya juga gak tahu ini malam-malam. Assalamualaikum. Bu, paket. Paket. Paket naon jang? Paket naon ayeuna ini gede kieu? Ya gak tahu. Perasaan saya emang enggak. Ieu paket Ayo dong ini Bu, gede kieu. ini berat. Saya tunda di sini aja ya. Emang alamatnya siapa ini? Cek Yunus kan? Udahlah, saya taruh sini aja ya. Ari si Aa ieu paket naon kuat gede kieu? Arana Cuy Yunus oh. Tapi abdi mah teu ieu paket kieu. Coba rek dibuka ya Kak. Astagfirullah. Dia yang pergi, dia yang tersakiti. Inilah contoh manusia goblok. Ada.